Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Kumaha kabarna hideep? Sarehat? Mugi hideep aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, aya dina ginanjar kawilujengan. Pendak deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Dina ieu kesempatan urang baris diajar ngeunaan pupuh jeung kaulinan Sunda ya. Ieu pengajaran ieu teh kanggo materi latihan ujian di kelas genep. Ku kituna sateu acan dikawitan hayu urang sasarengan maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugia dina pangajaran dinten ieu aya dina kalancaran. Barudak nu ku Ibu dipikanya sareng dipika dedeuh tujuan pembelajaran dina pangajaran ieu teh nyaeta peserta didik dapat menjelaskan isi pupuh Mas Kumambang, peserta didik dapat menjelaskan guru lagu dan guru wilangan serta watak pupuh. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis kaulinan Sunda. Ya. Next. Tah, sateu acan urang kawitan nembang pupuh, diajar pupuh, hideep kedah terang heula nya. Dina basa Sunda teh panten hideep kelas 5 tos diajar ya. Pupuh dina basa Sunda teh aya 17. Di antarana pupuh kinanti, sinong, dangdang gula, asmarandana, pucung, wirangrong, mas kumambang, ladrang, balakbak, magatru, lambang juru demung, gurisa, gambuh, mijil, pangkur, jeung durma. Tapi panginten moal tiasa dinten ieu urang diajar langsung 17. Ibu mah ngemutan deui panginten hideep di kelas 5, kelas 4 kantos diajar pupuh ya, nembangkeun pupuh. Tah, dina ieu kesempatan mah urang mah baris diajar pupuh asmarandana utamina mah Mas Kumambang. Tah dina ieu kesempatan engke urang ngaguar eusi pupuh, guru lagu, guru wilangan sarta watak pupuh ya. Urang teraskeun ayeuna aya pupuh asmarandana jeung pupuh Mas Kumambang. Regepkeun ku hideep ya. Nah, ieu aya pupuh asmarandana. Ibu ayeuna bade nembangkeun pupuh asmarandana tapi swantenanya anu sederhana ya. Regepkeun pupuh asmarandana. Ngariung di tengah bumi, pun biang sareng pun bapa, jisim abdi diuk mando, husu ngupingkeun pituah, piwajang ti anjeuna, pituduh laku rahayu, piwajang sangkan waluya, terong teng tong teng. Nah, dina pupuh asmarandana ieu teh diwangun ku 7 padalisan. Padalisan dina basa Sunda disebutna teh baris. Guru lagu atau guru wilangan jeung guru lagu dina pupuh asmarandana ieu teh eta di dieu aya 8i. Ti mana 8i teh? Urang sebutkeun ngariung di tengah bumi. Aya sabaraha suku kata. Suku kata teh nyaeta engang dina basa Sunda. Nga, ri, yung, di, te, ngah, bu, mi, aya 8. Ditungtungan ku sora i jadi 8i. Kitu deui padalisan kadua. Pun biang sareng pun bapa di dieu aya 8a. Jisim abdi diuk mando 8o atawa 8e. Tah guru lagu teh nyaeta sora vokal ya. Dina kahiji i, a, o. Nah, husu ngupingkeun pituah ieu sora vokalna a. Piwejeng teh anjeunna ieu sabaraha ieu? 7i atau 7a. Pituduh laku rahayu 8u, piwejang sangkan waluya ieu ada aya 8a. Tah ieu anu disebat guru wilangan jeung guru lagu ya. Tah ieu dina pupuh asmarandana. Ayeuna urang perhatikeun. Tah ieu aya pupuh Mas Kumambang. Sa di antara hideep anu kantos nguping atau tos tiasa ya nembangkeun pupuh Mas Kumambang. Coba regepkeun ku hideep.
Anak manuk dikatepel budak jail, jengjangna getihan, rek hiber teu bisa usik, duh manusa kaniaya. Tah, cing hidup. Ku ibu ditaros, aya sabaraha dalisan pupuh Mas Kumambang ieu teh? Terus jelas tangtuna aya 4 padalisan. Ingat sekali deui padalisan teh sami sareng baris. Naon guru lagu jeung guru wilanganana atau guru wilangan jeung guru laguna? Dina padalisan kahiji ieu disebutkeun 12i. Anak manuk dikatepel budak jail. Nah, dihitung kitu nya suku kata atau engang dina basa Sunda. Aya 12 ditungtungan ku suara i. Jangjangna getihan. Genep a ya ditungtungan ku suara a ya. Rek hiber teu bisa usik 8i duh manusa kaniaya. Eusina teh nyaritakeun naon sih teh? Nyaritakeun anak manuk anu dikatepel ku budak jail, nepi ka getihan, nepi ka teu bisa hiber, teu bisa usik. Aduh manusia teh meuni kaniaya teuing, ya. Tah, ena urang teraskeun. Tah, tadi tos disebatkeun eta eusina nya tina pupuh Mas Kumambang. Ayeuna eusi pupuh Asmarandana di dieu teh nyata naon sih? Ya. Eusina nyata nyaritakeun tentang budak anu keur ngariung di tengah bumi aya bapa sareng pun biang sareng pun bapa bari diuk mando teh diuk sila bari nyang hareup ya ngariung. Eta teh watekna nya teh mika asih mika nyaah piwuruk atau nasehat di sepuh ka murang kalih ya. Ayeuna pupuh Mas Kumambang tadi atos eusina. Ayeuna naon sih watekna? Oh, watekna teh sedih, nalangsa ya. Sedih nalangsa, bisa oge piwuruk oge. Sangkan manusia teh ulah nepi ka nganiaya makhluk laib eta makhluk anu ciptaan Allah eta ya dina pupuh Asmarandana jeung pupuh Mas Kumambang. Tah ayeuna cing hideuk ayeuna cobi tembangkeun pupuh Mas Kumambang ieu di handap. Ya benten nya. Benten naon namina teh? Eusina sareng nu tadi ya. Tah ayeuna urang cobian sakali deui engke hidup kedah tiasa nembangkeun pupuh Mas Kumambang. Hei barudak kudu mikir ti leuletik, maneh kahutangan ku kolot ti barang lahir, nepi ka ayeuna pisan. Kudu hormat kasepuh ka kulawargi, ulah lalawora, lobakeun silaturahmi, ka batur jeung baraya. Cing, ayeuna ku hideup tangtukeun guru lagu jeung guru wilangan pupuh digigir. Sarta tuliskeun oge naon eusi pupuh Mas Kumambang anu dipidangkeun dina payunan hidup. Teras tangtukeun watekna tina pupuh Mas Kumambang ieu ya. Samin teu sareng Mas Kumambang anu tadi ngeunaan manuk teh ya. Ayeuna ieu tugas ku hidup diserat di buku tugas hidup ya. Teraskeun ngartos ya dina pupuh Mas Kumambang. Jadi dina pupuh teh aya patokan-patokan anu ku hidup kedah dipika terang diantarana aya jumlah padalisan, jumlah pada tah ieu Mas Kumambang mah aya sabaraha pada teh dina bahasa Indonesia mah bait ya. Aya 2 pada. Nah, masing-masing pada ieu teh diwangun ku sabaraha padalisan. Tangtuna di dieu Mas Kumambang mah aya sabaraha? Aya 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beda ari Mas Kumambang sareng pupuh Asmarandana mah aya 7 padalisan. Bade eusina benten-benten anu pasti kedah sami jumlah padalisan, guru lagu jeung guru wilanganana ya. Tos ditangtukeun. Ayeuna sebutkeun eusi jeung watek pupuh digigir katut tadi guru wilangan jeung guru laguna sareng eusina ngeunaan naon, nyaritakeun ngeunaan naon ya. Ditulis dina buku tugas hidup ya.
Urang teraskeun anu materi kedua. Cing perhatikeun gambar ieu. Cing tangtuna hidup tos terang nya gambar naon ieu teh budak nu keur ulin naon ieu teh. Nah, hidup engke jawab ya. Ku ibu moal diwaler ayeuna. Nu kadua ieu kaulinan naon ieu ge zaman ibu maresep kaulinan teh seueur ya sareng rarencangan di bumi di kampung teh sering kaulinan kieu barudak ayeuna mah moal hafal lantaran zamanna zaman now abad 21 tapi entong mopohokeun budaya Sunda ya kedah mika reueus mika cinta budaya Sunda diantarana hidup kedah wanoh kedah kenal karena rupi-rupi kaulinan rupi-rupi pupuh ya salah sahiji mika cinta karena budaya Sunda. Tah nu katilu ya ieu mah pasti hidup terang ya ieu mah moal asing di zaman ayeuna ge aya keneh. Tah ieu tangke ku hideung sebutkeun ngaran kaulinan Sunda dina gambar gigir naon wae 1 2 3 ya. Oke tambah deui salian ti ieu masih seueur keneh kaulinan Sunda teh. Iya. Cing ayeuna tingali deui. Nah, nu ieu naon sih namina kaulinan ieu? Tebak, kaulinan naon, Cing? Aya keneh teh zaman ayeuna. Aya pami hidup pinarian mah ya. Di kaulinan di toko-toko tempat iya nya kaulinan-kaulinan ya permainan-permainan anak pasti banyak ya dicari tapi bentuknya mungkin berbeda dengan yang sekarang ya. Nu kadua tah ieu teu nganggona naon tah ieu resep seserian ieu teh naon ngaranna ya. Ieu naon ieu kaulinan naon ngaranna ieu. Kiwari aya keneh teu sok hidup praktekkeun ke di bumi sareng ari sareng rai di bumi ya tapi sareng mamah gitu ya tiasa ya sareng keluarga di bumi. Nah nu ieu ge naon ieu kaulinan Sunda oge saleresna teh. Mung dina masa pandemi mah moal mungkin urang diajar kaulinan seperti ieu. Mudah-mudahan Covid-na enggal-enggal kasabrang ka Palembang ya. Enggal-enggal diuihkeun, dicanak deui diangkat ku Gusti Allah. Mugi dina tahun payuna urang tiasa pembelajaran tatap muka ku kituna hidup tiasa arameng deui sareng rarencangan ya sareng rarencangan sosialisasi sareng rarencangan boh di sakola boh di bumi ya. Nah ieu sebatkeun deui kaulinan ieu dina gambar gigir sebutkeun naon ya teras tuliskeun tadi sareng tugas anu tantangan hidup teh anu pupuh tadi ya tembangkeun sareng dikumpulkeun dina buku tugas ya. Oke diupload dina GCR seperti biasa ya. Panginten sakitu pangajaran ti ibu mugi hidup sadayana dipasihan sehat tong hilap dina danget ieu mah urang kedah tiasa ngajaga diri ngajaga kesehatan ku cara cuci tangan menggunakan sabun rajin-rajin cuci tangan menggunakan sabun terus naon deui nya masker tong hilap jaga jarak jaga kerumunan nu pastina urang ngadoa ka Gusti Allah mugi urang sadayana sareng kulawargi anu aya di bumi dipasihan kesehatan kakuatan ku Allah Subhanahu wa taala dugi ka hidup tiasa ngajalankeun ujian sakola kalawan lancar. Kitu wae cak ti ibu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.